Waalaikumsalam. Gimana Ki? Aduh, imah bae ya nyar-nyar bako ka dieu lah. Ya ngaran aku lagi tilu poe teu ngaroko-roko acan. Oh, wah bakomah aya ge bontot tah. Bontot. Bako-bako apek burung Kak. Atuh eta batang eta digulung. Burung iku kulanya. Geura kenyot lah. Sepah aya daek. Atuh sasain dong kolot. Sisik gitu nya badannya. Lain Ki, eta kadeleuna min paralus kitu kunaon Ki? Aya masalah naon? Atuh teu parusin kumaha Kak, aya lamun di imah tina. Pamajikan sajurot-jurot teu enak ngajur. Mah kudu ka kesmas. Ceneukeun eta ka kesmas kudu mayar meureunnya. Baheula mah salapan pamajikan pulang ngajur. Kudu teu kudu ka kesmas ka bidan. Cukup neang paraji. Nya kiwari mah banter usim garati duit. Nyadak hujan bae. Atuh pakulian eueuh pare ibadah ka poe. Heuh jinganan dieu kulanya. Ngan bisa nganapkahan lahir doang. Ngan bisa nganapkahan batin doang. Lahir mah eueuh teu sama sakali teu bisa. Atuh tiba heula geus belasan tahun saung ge imah ge saung tutup-tutup keneh bae. Manam ge jeung pamajikan hoghag be pasea be unggal poe nyaan pasea ta pula. Atuh kunaon pasea bae Ki? Kakak mah hoghag bae tapi pamajikan mah reuneuh deui. Aneh mang kerep deui reuneuna setahun 3 kali. Karena genya urang atuh pasea ge meureun tilu saket bujal ka luhur Kak. Ai saket bujal ka handap mah atuh adem-adem bae. Atuh nu handap telok pasea gitu. Atuh teh lo kalau sama saling membutuhkan ieu kan. Aduh kumaha? Kuari kaayaan anak carager. Boro-boro ka aku carager. Bogoy anak Bang Parewaknya kumatok sabaraha salapan. Mana aya nu cacingeun, anu cieuhan, anu lehoan, awakna karunyang. Mana ge paling gede paraban ku iwung doang ulanya. Bisa ge atuh bisa ngalah iwung doang. Dicoelkeun we paling kana uyah jeung cabe. Atuh sakitu ge jadoang na riasaheun. Teu aya gijian panu kitu mah. Giji buru kabeh. Giji buru kabeh meureun mun zaman kiwari mah. Mun zaman baheula mah nu kitu eta busung lapar. Atuh aya di pipir je, aya teu boga eta mah jeung parab embe. Atuh sabar bae, pasrahkeun bae ka Gusti Allah sakabeh masalah ge pasti urang dibere jalan, Ki. Atuh sabar mah teu mah teu puguh teu ieu kula ge atuh mun eta mah sabar mah teu cukup kitu nya. Ngan pan ieu pamajikan ngaheujeun atuh kurang sabar kumaha Allah bae. Japeureun kudu aya eusian eta beuteungna aya kuat nya ngaheujeun. Ngan ulah haliweuh Ki kuari mah ngajuru di puskesmas gratis. Nu penting boga hiji persyaratan. Syaratna palangkakana aya bolongan.